Lemah Cai, karya Ayat Rohaidi. Upama sakali mangsa kuring mulang, taya katengtreman anu mapag ngagalentor, tapi karisi kagimir tumuwuh na unggal dada ti barang kubrag kadunya. Upama sakali mangsa kuring lempang, lain cipanon anu nganter paturai tineu, tapi kagumbiraan nadada da leungit musuh ti barang gubrang kadunya. Upama sakali mangsa kuring mulang, taya kagandrungan anu mapag ngagupayan, tapi curiga na diri nu hilang kepercayaan ti barang kubrang kadunya. Upama sakali mangsa kuring lempang, lain kakasih jeung indung bapa jajab kapawatesan, tapi raga pangarahan ngabarkeun pedang ancaman tahun hareup rebut pati. Upama sakali mangsa kuring lempang, upama sakali mangsa kuring mulang, lain gandrung jeung cipanon nu narima, tapi raga nu hilang kepercayaan ti barang gubrang kadunya. Ti barang gubrang kadunya ngan salempang jeung kahariwang nu kuntit ti pandeuri, najan kamana lumampah dina mulang pon waktu lempang, kasesela lemah Cai.